Prosesi Sukadalayan di Pasisir Palabuhan Ratu K57 Kabupaten Sukabumi dinten Kamis 9 April 2007. Dina Galur Carita Sukabumi Mandiri Ajeng Ageman turun leuwih maju di kawitan. Pendukung produksi, penasehat, Kadis Putra Kabupaten Sukabumi, penanggung jawab, Kabid Kebudayaan Kabupaten Sukabumi, pengarang lapangan, Kasih Darah Mitra Dispuntora Kabupaten Sukabumi, pimpinan produksi, Dr. Hesti Raras Presti SPD MPD, peramu cerita, Abah Ahmed Sudeng, sutradara dan penata tari, Toto Sugiarto SPD MSN, penata gending, Andi Iskandar SSN, penata rias, Anissa SPD, penata busana, Mandika Saputra, narator, Johan SPD dan Yanti Sofianti SPD, pembantu umum dan sesepuh puting layar, Bunda Neneng Sari Bustomi, penata rias Ratu dan Raja, Juri Permana Bandung, para pemain Ratu, Yunita Roma, Raja, Deden Sumpena SIP MSI Segmen Pelabuhan Ratu, Putri Katita, Rahasia Mutiara Zahra SPD, Nabi Lengser, Abah Mep Suding, penari dan pengrani, siswa-siswi SMP, SMA dan SMK Yayasan Mutiara Pelabuhan Ratu. Purwa Carita. Labuh Saji merupakan upacara tradisi di Pasisir Palabuhan Ratu yang telah berlangsung setiap tahun dan berlanjut secara turun-temurun. Konon, masyarakat sepanjang Pasisir sejak zaman Pajajaran berkeyakinan bahwa dikuasai oleh Sang Hyang Hyang Sagara, tokoh gaib yang memiliki kekuatan. Sebagai rasa hormat kepada penguasa dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dilakukan upacara Labuh Saji pada setiap tahun. Upacara pertama dilaksanakan di halaman rumah adat Ratu Puhun pada malam harinya, dan kemudian pada pagi harinya perlengkapan sesaji dibawa ke Pasisir Timur. Sebagai puncak acara, kijang dan sesaji dibawa ke tengah laut dengan perahu yang telah dipucuk dan dilaburkan sebagai ungkapan syukur kepada Yang Maha Kuasa. Wilujeng Nyakseng. Sampurasun kasadaya lutos punduk dina ieu mangsa ngariung mongko keroyok
Dodi palar suka bunga galung bira. Dina lurut waktu anu geus tangtu, dina selamang sanu geus natrat, oge dina wanci anu geus pasti. Yen saban dina poe anu kagenep nincak bulan April awal warsa geus jadi kalangenan khususna urang basisir Pelabuhan Ratu, umumna keur kumaha masyarakat Kabupaten Sukabumi. Pikeun ni Eli ngilang kalangan nalayan sanusantara. Poe ieu urang mieling anu ka-57 wajar jeung udah siapa. Lamun urang babarengan namprakeun dua dampal panangan, puji syukur ka mantena ngutos ngamalirkeun ka asihna sarta ngagolidagkeun ka nyaah tur kacemaran tayah hinggal. Lain kitu barudak. Geuning Kangjeng Raja Kali Putri Pinalung Tunu, hayu ulang papa barudak.
Pakuan dan Kawani lengkah sayaga tandang sepi karisi sudah karempan enam ludeng kaya kakeur nepis risi ngancik kawani dijing rumpi dina pasti tekan aja paniatan mantu kuku jaga negara nah empat karama Pegang. Nah, pegang. Dipaksa angkat, ditundung di